Durbala, kawedukan Andika bakal eueuh hartina lamun awak Andika dikadek ku pedang anu ragrag ti langit. Rungkah Geni. Kang sakit. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Rungkah Geni, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kauhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Durbala, segala anu katiban secara langsung eta kekuatan bakal hancur. Batu bisa belah atau murluk hancur, atau muntatangkalan pasti rungkad jeung geheng jadi areng. Matakna eta ajian ku dewek dingaranan Ajian Rungkah Geni. Sabab eta ajian teh ngagunakeun kekuatan panasna seuneu atawa geni jeung bisa ngarungkadkeun naon wae anu katibanan eta ajian. Komo lamun ninggang ka jalma mah tangtuna Andika bisa ngabayangkeun. Laras Guru, abdi percanten margi kamari abdi kantos tinggal waktos Ki Guru ngawatak eta ajian. Tanggal kaya anu kacida ageungna tiasa rungkat ku panarajang jarak jauh Ki Guru. Atuh batu oge tiasa muruluk hancur katiban panarajang secara langsung Ki Guru. Tapi anu ngajantenkeun heran jisim abdi, nah eta kekuatan teh disarengan ku kerebukna angin lelimbungan anu kacida panasna sareng ngadadak sing cungungna sora acak. Naon margina eta teh Guru? Durbala, dewek pernah nyerita ke Andika yen ajian Guruh Bayu jeung ajian Balung Wesi teh mangrupakeun dua ajian anu jadi unsur utama Ajian Rungkah Geni. Angin lilimbungan anu datang dadak-dadakan eta balukar tina unsur ajian Guruh Bayu anu bisa ngadatangkeun angin. Hawa panas anu timbul eta datang tina unsur ajian Balung Wesi. Bumi anu ngadadak inggeng, langit anu ngadadak angkeb, jeung sora ajag anu pating cungungung. Eta nandakeun yang tenaga gaib naga bumi geus mimiti ngaraksuk raga jeung sukma dewek. Lamun geus kitu, hartina ajian Rungkah Geni geus bisa digunakeun. Ngartos Ki Guru. Tapi sahur Ki Guru kamari,
ajian runggah geni tiasa diwatek upami saurang jawara tos tiasa ngawasa ajian guru bayu sareng balung wesi dina tahap sampurna atanapi dina tahapan anu katilu. Naon bentena sareng tahap anu kadua teh Ki Guru? Bener Durbala. Kemari dewek geus nyarita ka Andika. Lamun saurang jawara hayang neleman ajian rungkah geni, manehna kudu ngawasa heula dua ajian anu jadi unsur utamana. Malahan kudu nepi ka tahap anu katilu atawa tahap anu sampurna. Dewek rek ngingetkeun deui ajian Guru Bayu jeung balung wesi teh aya 3 tahapan jurus. Kahiji jurus lahiriah biasa pikeun rajang jeung nahan gempuran musuh. Tahap anu kadua geus mimiti ngagunakeun kakuatan tenaga jero anu dipiboga. Kalincahan gerakna geus mimiti ningkat. Jirim Andika teu beda jeung kalangkang, kokolebatan hese keur dituturkeun ku panon biasa. Malahan lamun lawan Andika elmuna sahandapeun, manehna bakal nyangka jirim Andika aya di mana-mana. Ieu sakabeh lantaran gerakan Andika geus dilambaran ku ajian ngahampangkeun awak anu datang ku sorangan. Lamun saurang jawara geus ngawasa sapinuhna ajian balung wesi atawa Guru Bayu dina tahapan anu kadua. Kitunya Guru. Teras naon deui anu kaistimewaan jawara anu tos ngagem ajian Guru Bayu atanapi balung wesi dina tahap anu kadua teh Guru? Salian tiboga kaistimewaan gerakan anu teu bisa dituturkeun ku panon biasa. Oge manehna bakal boga kekuatan tenggelan anu kacida ampuhna. Balukar tina tenggelanana ngajadikeun lawanna bakal ngalaman tatu luar jero anu kacida parahna. Sabab eta tenggelan teh ngandung racun anu nyaliara dina sakujur awakna. Lamun teu paragat nyawana oge geus bisa dipastikeun eta jawara teh bakal cacat seumur hirup. Oge sahiji deui kaistimewaan tina ieu 2 ajian teh. Naon tah Guru kaistimewaan anu sanesna teh? Kaistimewaan anu katilu nyaeta manehna bakal weduk moal teurak ku pakarang nanaon oge. Salirana bakal weduknya Guru. Benar Durbala. Lamun Andika geus ngawasa ajian balung wesi dina tahap anu kadua. Dina waktu ngawatek eta ajian, awak Andika bakal weduk moal mempan ku pakarang nanaon oge. Tapi Andika kudu waspada lamun manggihan lawan anu ngabogaan hiji pedang. Mohon kumata Guru. Pedang naon namina? Durbala, kawedukan Andika bakal eueuh hartina lamun awak Andika dikadek ku pedang anu ragrag ti langit.
anu ragrag di langit. Kumaha maksud Ki Guru teh? Nah aya kitu pedang anu ragrag di langit. Pedang para dewa kitu maksud Ki Guru teh. Dewek teu bisa mastikeun Durbala. Ngan dina ilapat anu katarima ku dewek ngan nyebutkeun kitu. Pedang anu ragrag di langit. Pokona Andika kudu waspada lamun aya pedang anu ragrag di langit. Mohon diesokeun pisan wejangan Ki Guru teh. Geus Durbala. Ieu teh geus beurang pisan. Sok ayeuna mah mimitian deui Andika latihan jurus ajian balung wesi kalayan soson-soson supaya Andika bisa gancang ngawasa sapinuhna eta ajian. Mangga Ki Guru, tapi Ki Guru kamari teh sanes abdi tos ngawasa jurus anu tahap kadua malihan duge ka ilmu ngahampangkeun badan. Nah abdi tos biasa disebatkeun pas ngawasa eta ajian. Benar Durbala. Andika geus bisa ngawasa eta ajian, tapi tetap masih loba kakuranganana. Matakna kudu terus-terusan latihan supaya bisa kakawasa kalayan sampurna. Sok ayeuna mah Andika latihan dina waktu panon poe keur meujeuhna mentrang panas. Tuh, di luhur batu, luhureun ieu guha, bari tong make pakaian sacewir oge kecuali pakaian jero Andika. Naon maksud Ki Guru? Cenah aing kudu latihan jurus dina batu luhureun ieu guha. Geus kapayang panasna eta batu. Sabab panon poe keur meuceuhna mentrang kieu. Asa rarane Ki Guru mah. Tapi baelah, aing kudu buru-buru muka pakaian jeung langsung latihan. Sok sanajan ngarasa heran, Ki Durbala teu buru ngagugu oge kana parentah guruna nyaeta Ki Durgapati. Bari jiga anu rada era, Ki Durbala muka kabeh pakaianana, saterusna manehna huthet metakeun jurus-jurus ajian balung wesi. Ari Ki Durgapati netep imut kana gerakan-gerakan anu dilakukeun ku muridna. Aya kana sabulana eta murid jeung guru teh tumutep dina eta guha. Berang peuting Ki Durbala latihan kalayan segut pisan. Ari ku geten mah teu burung Ki Durbala bisa oge ngawasa ajian balung wesi sok sanajan karek nepi dina tahapan anu kadua.
Prabu Sananiro ler Suryawadaliro saka henjalane arsa mataning jagat. Dina hiji peuting maranehna guntreng ngobrol pok Ki Durgapati nyarita. Durbala, ayeuna Andika geus ngawasa ajian balung wesi dina tahap anu kadua. Seperti anu geus pernah dicaritakeun ku dewek, yen ajian ieu teh karek sampurna lamun Andika geus bisa ngawasa dina tahap anu katilu. Laras guru, abdi ngaraos pingapisan parantos tiasa ngawasai ajian sok sanaos nameduki ka tahap anu kadua oge. Salajengna kedah kumaha jisim abdi teh guru. Kieu Durbala, lamun Andika masih kene penasaran hayang ngawasa eta ilmu nepi ka tahap anu sampurna. Hayu penting ayeuna urang laksanakeun syarat anu kahiji nyaeta ngeueum awak dina kula anu tiis teh. Lamun tahapan eta geus kakawasa, karek urang teruskeun ka tahap anu kadua nyaeta ngeueum awak dina cai anu kacida panasna. Mohon mangga Ki Guru, tapi kunaon abdi tebet kedah ngeueum dina cai tiis sareng cai panas sagala guru. Naon eta teh maksana guru? Kieu Durbala, ajian balung wesi anu sampurna teh nyaeta ajian anu ngawatak jeung ngagunakeun hawa panas anu dibalukarkeun ku tenaga gaib naga bumi. Ngaran-ngaran hawa panas nya kudu dipeper ku hawa tiis. Jadi lamun Andika geus bisa ngandalikeun jeung ngamangpaatkeun hawa tiis, kakuatan eta teh gunakeun keur meper hawa panas tenaga gaib naga bumi. Hijikeun eta kakuatan teh dina waktu anjeun ngawatek ajian balung wesi. Salurkeun eta hawa panas teh pikeun nambah kekuatan penarajang Andika. Mohon mangga guru, tapi sakali deui abdi nyungkeun panangtayungan Ki Guru. Tangtuna kitu atuh Durbala. Dewek pasti marengan jeung mereka kuatan tenaga jero ka Andika. Sabab tenaga jero Andika can cukup keur ngawatek ajian balung wesi dina tahap anu katilu mah. Hayu Durbala, urang indit ayeuna keneh pikeun nuju ka kula anu caina tiis teh. Mangga Ki Guru, mangga atuh Ki Guru papati payun. Durbala, hayu urang buru-buru indit. Ayeuna tuturkeun dewek.
maksud ku dewek teh. Ieu kula caina kacida tiisna. Sok ayeuna mah Andika anjrum buka pakaian Andika terus ngeueum dina ieu kula. Bari terus-terusan mapatkeun ajian balung wesi. Ki Guru nyata aing buru-buru anjrup kana ieu kula. Kabayang sigana tiis pisan eta cai teh. Lawan hawa tiis teh ku kakuatan ajian balung wesi. Serep eta kakuatan hawa tiis teh dina sakujur awak Andika. Tapi mudah-mudahan aing bisa buru-buru ngawasa ajian balung wesi dina tahapan anu sampurna. Lamun Andika geus bisa ngawasa eta hawa tiis, saterusna karek Andika bisa neruskeun ka tahap anu kadua. Ku jalan kudu ngeueum dina kula anu caina panas tea pikeun ngondang kakuatan hawa panas naga bumi. Mangga Ki Guru, abdi bade saenggalna ngeueum dina ieu kula. Mudah-mudahan sagala rupina tiasa dilakonan ku abdi. Nya, sok Durbala. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.